Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jorewat cilung jaka cece si kipas pedang ngajorewat rek ngabinasakeun Nyai Manik anu geus moal bisa ngalawan da puguh masih ngagoler can bisa ngoneal hudang tapi samemeh panarajang tepi kana sasaran harita ngadadak aya cirim anu ngajorewat langsung narajang ka jaka cece si kipas pedang puguh we jaka cece jadi kageteun kapaksa harita kudu nyingkahan eta anu ngabayakeun pikeun dirina celat sok hiuk celat ka cilung jaka cece luncat ka tukang nyingkahan panarajang anu datang jirim anu narajang ka jaka cece si kipas pedang mancu dina tangtunganana tetela kiraga baya geuningan anu maju narajang teh kiraga baya musirkeun paneuteup ka jaka cece si kipas pedang betus nyalita si laing montong coba-coba rek binasakeun si Manik murid dewek sa jaka cece urang ajar sia blok montong ngarasa geus menang angin peda geus bisa ngarubuhkeun si Manik murid dewek mun si laing mampu rubuhkeun dewek sia jaka cece aduh jadi mau ngebelain murid ya. Ya udah Ege kalahin segera Ege harus segera hadapi kamu Regabaya. Kok kamu gitu sih tinta ye ngebantuin murid yang salah tahu Ege kagak takut ya kagak takut Ege mah ngapain takut sama Allah ya sok kalau memang lo mampu buktiin untuk ngerubuhin Ege Regabaya Ege sanggup kalahin kami swear jorewat cilung gedeg Oman Suroman datang terus nangtung di gigireun jaka cece si kipas pedang kiraga baya ngabagikeun paneuteup ka Oman Suroman jeung jaka cece si kipas pedang terus nyarita si laing duaan montong maju saurang-saurang sia Oman jaka cece sakalian babarengan huruf dewek sakuduaan robohkeun dewek sia mun bener mah selain duaan boga kemampuan ilmu silat anu hebat deui sia ku dewek bakal dibuktikeun sanajan selain duaan maju ngahorop ka dewek bisa dipastikeun selain duaan anu bakal dirubuhkeun ku dewek uba ari web suruh web teu sanggup neruskeun tarung kumaha mun dihuruf kuduaan mah rek angkat tangan ayeuna mah kapak jadi dinya web narima kana kenyataan gada sasieun ari kudu ngayunan dua urang lawan mah nya kumaha hayang dahar jeung beuleum peda dijuk bipisan nah sia teh kumaha karep kudu aya jeung kongora nah wah kumaha sia we sia juara budak bro si laing heula anu bakal dirubuhkeun ku dewek si Oman si tanah nyamung si budak si jejewirna ke si jublek bro nadah sia hayya
Ki Ragabaya majuna Rajang ka Oman Suroman. Gancang Oman Suroman ngimbangan Panarajang lawan. Jaka cece sigi pas pedang milu ngabantu. Ki Ragabaya jadi dihurup keduaan. Dihurup kedua orang lawana anu pada ngagunakeun senjata. Sedengkeun Ki Ragabaya mah lemor tanpa pakarang. Tang tuwe mun segelain Ki Ragabaya mah bisa dipastikan bakal kawalahan. Syuhiu datang Panarajang Ki Ragabaya. Rikat Oman Suroman ngakiwar ka gigir bari metakeun senjata palu gedena ngarah kana leungeun lawan anu rek kasupkeun Panarajang. Korokaya Ki Ragabaya ge rikat narik Panarajangna. Temikeun mun leungeunna kudu kabeunangan ku gedoran senjata palu gede anu dilawan. Syuhiu datang Panarajang jaka cece si kipas pedang. Kipasna anu muka rek ngarah kana beungeut lawan dituturkeun ku sabetan pedang anu ngarah kana dada Ki Ragabaya. Tapi Ki Ragabaya tang tuwe lain lawan anu enteng. Harita Ki Ragabaya ngagajeng luncat kagigireun badan lawan. Syuhiuk gajilang pros. Datang Panarajang palu gede anu rek ngacagor sirahna Ki Ragabaya. Rika Ki Ragabaya cingkrak kagigir bari ngasupkeun tajongan kana ke kampung lawan. Kekemplong benang Oman Suroman ngageronahan ka nyeri bari ngadaligdeug mundur ka tukang sababara lengka. Datang Panarajang jaka cece. Senjata kipas anu nutup tungtungna rek notog kana dada lawan dituturkeun ku sabetan pedang anu ngarah kana beheung lawan. Tapi Ki Ragabaya jago kolot anu geus asa ku pangalaman da pogu geus lila makalangan di dunia kejawaraan. Panarajang jaka cece si kipas pedang lain bae bisa disingkahan. Tapi Ki Ragabaya ningali aya celah lolongkrang kosong pikeun ngasupkeun Panarajangna. Sanggeusna nyingkahan Panarajang lawan harita Ki Ragabaya ngasupkeun Panarajang leungeun ka tuhuna ngahantem dada lawan. Syuhiu apa buka jelang plos. Syuhiu Panarajang leungeun ka tuhu Ki Ragabaya ngahantem dada lawan. Set Aduh, sakit tau. Kok gitu sih? Tuh, jangan cancel aja. Aduh, sakit tau. Jaka cece si kipas pedang ngageronahan ka nyeri bari ngabangkieng mundur ka tukang. Ki Ragabaya mancuh dina tangtunganana. Waktu Ki Ragabaya nyelang ngareret ka lebah nang bule, harita Ki Ragabaya jadi ngalanjut kaget ningali nang bule keur diuk sakapeung beunta. Sakapeung deui lelengutan. Ki Ragabaya teu bisa lila merhatikeun ka aya nang bule. Anu jelas sanggeusna ningali nang bule bisa lilir, bisa hudang tina sarena, jelas manehna kudu bisa sagancangna ngarubuhkeun dua urang lawanna. Ki Ragabaya musirkeun perhatianna ka Oman Suroman jeung jaka cece si kipas pedang anu harita geus mancuhkeun di tangtunganana. Si laing duaan sanajan tarung ngagunakeun senjata, tapi tetep dewek anu bisa ngasupkeun Panarajang kanu dilawan mah. Anu mata gunakeun sakabeh kakuatan si laing duaan. Mun masih kene sanggup nuskeun di tarung. Si laing duaan sakulang arti oi. Sanajan diketrukeun sakabeh pangarti, si laing duaan lain tandingan dewek Oman jaka cece si kiwe. Jaka cece si kipas pedang nu leuwih teu nyarita. Kamu teh jangan dulu nyombongkan diri Ki Ragabaya. Sebel sama si ini nih, si Ragabaya, si Juli Jarian.
Ini Eke sama si Kang Oman Suroman, si ganteng kalem, masih mampu dong lanjutin pertarungan. Eke kagak ada istilah nyerah dalam pertarungan ini. Aslina sih Eke pasti bakal mampu lawan kamu Ragabaya. Sebentar lagi juga kamu roboh. Begitu kan Kang Oman ya? Ba, kewe geus teh sanggup nuliskeun tarung ahna iten teh. Kumaha? Mending keneh milih damai. Ya tidak naon lah, satuju we ke dewek mah kieu we. Kumaha? Kieu we suruh urang ajak sasalaman. Ah nya jeung. Kumaha? Kieu we. Ih, kamu gimana sih Oman Suroman? Ngaco. Kagak nyambung lagi kamu mah. Eke kasar tahu. Bilang masih sanggup nurusin tarung, bukan mau ngajak damai. Gimana sih? Bikin ngeselin Eke aja. Kau man, pertarungan lanjutin. Oman geus rek pok ngomong gancang di pihalaanku Ragabaya. Si lain montong je terus ngobrol jeung si Jaka Cece si Oman. Ieu tarung can anggeus sagoblok. Awas si lain montong nya sampaikan kewek. Moal nyambung seuing mah jawab budag. Anu puguh mah sagedeung deui si lain duaan ku dewek bakal dirubuhkeun si Oman Jaka Cece. Wah. Jadi ki web ge satuju mun urang damai gitu. Ya mending gitu Kang Web capek kudu terus tarung mah ubur-ubur ikan lele urang tuluan kudu akur. Pamikiran ke Web alah hadir si Oban mah kumaha wah bongo sia kumaha wae sia gulajar anu puguh mah talah sia yeuh parajang dewek Oman Suroman. Jurela cilung ti Ragabaya miheulaan majuna raja. Nu jadi sasaran panarajangna nyata Oman Suroman. Harita lumangsung ditarung seperti tadi. Ki Ragabaya ngayonan dua urang lawan sakaligus. Ki Ragabaya leuwih ngaronjatkeun kecepatan gerak jeung kakuatan panarajangna. Gancang supaya gancang bisa dirubuhkeun dua urang lawana. Kituna teh sabab ningali nang bole geus hudang tina sarena malah keur diuk bari merhatikeun kana lumangsungna kajadian. Panarajang Jaka Cece si kipas pedang kitu di panarajang Oman Suroman. Cacan aya nu bisa kenakan anggota badan lawan. Ki Ragabaya teu weleh bisa nyingkahan panarajang dua urang lawana. Sanggeus liwat sababaraha jurus harita Ki Ragabaya bisa ngukur jeung nebak tahapan ilmu silat Oman Suroman anu leuwih punjul tibatan Jaka Cece si kipas pedang. Akhirna Ki Ragabaya nangtukeun sikepna pikeun leuwih teu heula ngarubuhkeun Jaka Cece si kipas pedang. Dina hiji kasempatan anu hade harita Ki Ragabaya sanggeusna nyingkahan panarajangna terus nyingkahan panarajangna Jaka Cece harita Ki Ragabaya ningali aya celah lolong kerang kosong pikeun ngasupkeun runtuyan panarajangna. Senjata kipas anu mukarek ngepret beungeut anu dilawan sakiuk pedang rek nusuk kana beuheung. Kajuleng plos. Ki Ragabaya luncat ka gigireun badan lawan. Sameme Jaka Cece bisa nebak kana tindakan nu jadi lawan, harita runtuyan panarjang Ki Ragabaya ngahantem anggota badan lawan. Tumerapna ka Jaka Cece si kipas pedang harita badan ngacengkang leap ka tukang. Sakiuk keburuk.
Ega dirubuhin lawan, aduh gimana sih? Ega ngaridong, tinta ye. Jaka cece ngagero nahankan nyeri, bari ngajengkang oleh ka tukang, geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badana. Cengkang, koleap kedebut. Jaka cece si kipas pedang rubuh ngabebengkang maring lemah. Kiraga baya mancuh dina tangtunganana bari merhatikeun kalebah oman Suroman. Anu kerung bari merhatikeun jaka cece anu geus dirubuhkeun lawan. Si jaka cece ku dewe geus dirubuhkeun oman. Kumaha? Hayang rujak hiris di mana hiris hayang rujak hiris lupa. Wah sia goblok kali tinggal si laing sakedeung deui anu bakal dirubuhkeun ku dewek bala nu entok tah rujak hiris jeung bala nu entok asa teh nyambung urang teh gergelut cecetnya mah geus hayang bala nu entok si laing bakal sanasib jeung si jaka cece sekolah ajar mal dengi ku aing mah dah gitu sangu-sangu beureum teh naon janawan Dolores pan teh gergelut heula ieu teh. Jeung kana balado jeung kana sangu beureum sagarupa. Teh kitu saga diri sakulang aja si teh nyambung. Urang teruskeun tarungna sia. Hea. Kumaha? Kieu web beureum gadung. Aduh badak. Si kewe dirubuhkeun tapi tetep urang tetep bakal damai. Kumaha? Kieu ngaku karena kaunggalan oman Suroman. Kumaha? Ya, geus kumaha di kumade soblong. Ngesekeun cewek si oman. Giliran maneh anu bakal dirubuhkeun ku dewek sia. Tanah sagurang ajar. Hei. Lewat cilung Kiraga baya narajang deui pikeun ngarubuhkeun anu jadi lawan. Benang sababaraha geprakan mah oman Suroman masih bisa ngabangun atawa ngimbangan anu jadi lawan. Tapi Kiraga baya anu boga karep hayang gancang ngarubuhkeun anu jadi lawan sabab mikiran kaya nang bule anu geus bisa hudang tina sarena. Harita Kiraga baya ngarang sakupan narajangna. Oman Suroman sanajan ngagunakeun sakabeh kakuatan jeung kamampuan dirina da puguh lain talingan Kiraga baya. Antukna waktu panajang Oman Suroman dicingkahan ku anu jelawan harita Kiraga baya ngungkapkeun panajang balesan. Rangsakan panajang Kiraga baya geus teu bisa diimbangan ku anu lawan. Ngajadikeun runtuyan panajang Kiraga baya ngahantem kana bagian anggota badan lawan. Celas roboh aing. Oman Suroman kagero nahan kanyeri bari ngacengkang lem ka tukang geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badanna. Cengkang koleap kedebut Oman Suroman jawara Gunung Haruman rubuh ngabebengkang maring lemah. Kiraga baya mancuh dina tangtunganana nyelang ngareret kalebah tempat Nyai Manik anu jadi muridna. Katingali harita Nyai Manik geus bisa cengkat nangtung. Kakuatan daya tahan badan Nyai Manik memang geus kalahati. Harita geus teu malire kana kanyeri. Nyai Manik kan cerat loncat mulu ka tempat Kiraga baya anu jadi guruna. Nyai Manik nangtung teu jauh tina tempat Kiraga baya anu jadi guruna. Saterusna Nyai Manik nyarita. Si Oman jeung si Jaka Cece geus bisa dirubuhkeun geuning ki guru. Eta dua jalma teh ceuk Manik mah geus tong dibere diampun. Gara-gara manehna duaan tes kurang ajar. Sinang bule bisa lilir hudang sarena.
pikeun ngabinasakeunana keun wae lah Manik anu bakal merenan eta 2 mangkeluk kitu tah Ki Guru. Dewek karti kana kayaan ilaing Manik. Ilaing ngerasa nyeri hati lantaran dirubuhkeun ku si Jaka Cece nya. Dewek muarek halangan ari ilaing boga karep hayang modaran si Oman jeung si Jaka Cece mah. Rek saheula nu dipodan ti heula Manik. Si Oman jawara budeg heula dah nu kudu dibinasakeun mah Ki Guru. Ngesalakeun ngomong teu nyambung ka si Wobalak teh. Engke si Jaka Cece moal bakal langsung diperenan tapi rek disiksa heula ngarah puaskan hatena kitu Ki Guru. Pek rek kumaha we kumaha si laing eta mah Manik. Dewek rek merhatikeun kayaan sinang bule ieu. Sakapeung peureum bari gigideug. Sakapeung deui beunta merhatikeun kana kajadian anu keur lumangsung. Sok podaran heula tah si Oman. Nyai Manik mesat pedangna terus ngagaceleng muru ka tempat rubuhna Oman Suroman anu harita can misang onel hudang. Sangeusna deukeut Nyai Manik harita nangtung digigeureun Oman Suroman anu bari jeung nunyuk ku pedangna. Harita Nyai Manik terus carita. Deleh kumaneh Oman? Ieu pedang aing sakedeng deui bakal nigas beheung maneh sia. Jawara budag. Kawas maneh mending keneh paeh sia. Ukur ngaheurinan di dunya wungkus sia mah hirup oge. Maneh ayeuna geus moal bisa ngalawan sia. Jadi tarimakeun ku maneh. Akibat anu bakal karenapan dina waktu ayeuna. Oman Suroman rada meletret tinggali ka Nyai Manik. Sirahna cengkat nangtu cengkat bae terus carita. Wah, hayang nukeurkeun pedang jeung senjata palu gede boga akang. Sok aya wae sok isi mah. Palu gede akang berat berawewe mah. Wah, hitung-hitung tukur tanda mata. Naon atunya kuwe kala kang ngarubuhkeun akang. Ayeuna ge can bisa ngolah hudang kumaha. Oman Suroman sirahna antel deui karatana. Kalah kan nyebutkeun aing hayang tukur tanda mata sarupa Oman. Parah maneh mah Oman, parah. Montong jeung jawara sarupa sia. Ari gablag jajubir budak mah. Parhatikeun ku maneh, Oman. Sakedeung deui pedang aing bakal ninggas beung maneh sia. Wah. Ngarasa nineng. Ngarasa seungah mun kudu papisah jeung akang. Kitu. Sarua akang ge sarua kasih. Sahatna jeung akang mun kitu mah kumaha? Pedangna kunaon kalaka diangkat seperti kitu sok isi naon ieu teh? Geus waktuna beheung maneh ditigas ku aing sauman. Maneh ku dibinasakeun, saukur ngeselkeun hate batur ku ajar, rasakeun sia. Hayya! Nyai Manik geus ngangkat pedangna, sedengkeun Oman Suroman geus bisa dipastikeun moal bisa ngalawan. Tapi sameme pedang Nyai Manik nigas kana beheung Oman Suroman. Harita aya batu karikeut sagede leunca anu ngablesur terus ngahantem kana pedangna Nyai Manik tepikeun ka ngoleweng eta pedang. Blesat siutang oleweng. Yeug. Pangaruh tina pedangna anu ngeleweng ka gigir Nyai Manik luak liuk neangan jalma anu geus nibankeun pamaledogna ka manehna. Culang cileung bae ningali anu ngalakukeun kana tindakanana. Bari muterkeun paneutupna ka sabudeureun eta patempatan, harita Nyai Manik terus nyarita make tanaga. Hei! Jalma anu geus ngaganggu kana tindakan aing. Hasok teh mungkin diri sia tong nyemput wae. Kurang ajar wani ngaganggu ngagagalkeun tindakan aing.
Hasok temongkeun diri maneh. Anu geus maledog pedang aing, make batu karikil, hasok temongkeun diri maneh. Kurang ajar sia. Nyai Manik jadi kagetun barang ningali Nang Bule anu ngagajang luncat terus datang nyamperkeun ka Nyai Manik. Sangeusna deukeut harita Nang Bule terus nyarita dina sikapna anu tenang. Punten upami abdi janten pipirueun kana ieu urusan ece. Ku abdi memang kedah digagalkeun tindakan nu bade nandasa kalawan anu tos teu tiasa ngalawan. Muhun dari lawan tos teu tiasa ngalawan mah tos we teh kedah dibinasa ceuk. Nyai Manik netepseukeun ka Nang Bule betus nyarita. Hei Nang Bule, maneh teu kudu pipilueun kana urusan batur sia. Ngomong bajeng siga anu keur sare. Sakirana masih kene tuduh mah meungeus. Heeskeun we ka itu Nang Bule. Abdi ge puguh rada teu ngati ye teh ceuk. Memang tunduh keneh abdi teh. Tapi abdi teu bisa cicing ningali oman anu teu bisa ngalawan bade dipaehan ku ece. Tuh. Alah. Tuh tunduh keneh ceuk ah. Tos ceuk ah antepkeun we oman mah nya. Nyai Manik jadi numplekeun ka amakna ka Nang Bule anu geus ngagagalkeun kana tindakanana. Maneh lancang jeung kurang ajar sia Nang Bule. Teur aing si Manik moal make benang dicarek jeung dihalangan. Si oman ku aing memang kudu diperenan sia. Maneh mending keneh nyingkah mun hayang salamet sia Nang Bule. Tong pipilueun kana ieu urusan. Teu kedah kitu atuh si Manik. Upami keke bade ngambinasakeun oman anu tos teu tiasa ngalawan, kapaksa ku abdi bakal tetep dihalangan. Maneh mun kitu mah sarua jeung hayang ditindak ku aing sia Nang Bule, kurang ajar sia. Maneh kudu nyaho Nang Bule pangna ayeuna aya di dieu teh lantaran dibawa ku Kiraga Baya guru aing. Sedengkeun kaayaan maneh sare tibra. Jadi mun maneh masih kene tetep rek pipirueun urusan aing, maneh anu pangheulana dibinasakeun ku aing. Maneh sarua blegugna, sora koplokna, sora tololna jeung soman soraman. Janten si Manik upami kekeh ku abdi dihalangan, terus bade ngalakukeun tindakan ka diri abdi gitu. Tunduh keneh teh ah. Nyai Manik geus teu bisa nahan diri harita langsung nangtukeun sikapna pikeun ngalakukeun tindakan ka Nang Bule anu kaayana bangun bari jeung lalengutan. Panona sakapeung peureum sakapeung beunta. Pangaruh tepung wangi panutup jiwa masih kene aya sigana mah dina jero badan Nang Bule. Nyai Manik kawangun pasangan bae nyarita. Aing geus moal asa-asa deui dina ngalakukeun tindakan kamaeh Nang Bule. Montong kaduhung mun teu aya mun ieu aya anggota badan anu parna mangsa kabeunangan ku sabatan pedang aing. Rasakeun Nang Bule. Heya. Jorela cilung. Nyai Manik majuna rajang bari metakeun pedangna. Sedengkeun kaya Nang Bule harita peureum bari sirah semu anu ngalehek siga nu keur sare bari nangtung. Syuhiuk. Pedang Nyai Manik rek nyabat kana beuheung Nang Bule. Tapi dina kayan masih tetep cicing di tempatna. Harita Nang Bule ukur ngagilirkeun badanna saeutik kagigir. Atuh sabatan pedang teu kena kana sasaran. Syuhiuk plos. Dina kayaan masih siga nu keur sare. Siga nu keur sare bari nangtung, harita Nang Bule ngalakukeun gerakan anu teu bisa ditebak ku nuju lawan. Kacepatan gerakna meh teu bisa dituturkeun ku panenyo lawan. Leungeun kencan Nang Bule ngetik pigelang leungeun katuh lawan. Sedengkeun leungeun anu katuhu nyodok kana beuteung lawan.
ngajadikeun pedang Nyai Manik lepas tina cekelanana. Sat terus meh bareng jeung lagragna pedang kanatana. Sodokan leungeun ka Tunang Bule kana beuh nglawan geus sempat disingkahan. Ngajadikeun Nyai Manik ngahayung kumur ka tukang beuteung karasa nyeri jeung seueuh anu lain di kieuna. Gerak panarajang Nang Bule memang di luar dugaan nu jai lawan. Sak sodok dek ngekes. Setan sakurang ajar. Nyeri goblok. Nyai Manik kagero bae nahan ka nyeri. Bari terus ngahayung kumur ka tukang sababalengka. Ningali kana kajadian anu keur lumangsung Kiraga Baya kerung. Bari ngomong dina jero hatena, edan. Ilmu silat Sinang Bule bener-bener di luar dugaan. Dina kayaan bari jeung peureum siga nu keur sare bari nangtung. Nyata usaha geperakan si Manik kabeunangan ku panarajangna. Si Manik lain tandinganna Sinang Bule mun kae kieu mah ieu. Aing jadi penasaran, kudu aing gimana nu ngalakukeun tindakan. Jorelat culung Kiraga Baya jirina ngajwelak. Saterusna nahan badan Nyai Manik anu ngahayungkung mundur ka tukang. Hayungkung daligdeug raneg. Cangkeng bagian tukang ditahan ku leungeun ka Kiraga Baya ngajadikeun Nyai Manik sukuna ngaraneg eureun. Beungeus aing montong terus maksakeun diri Manik. Ningali kana tata gerakna Sinang Bule anu mibana kamampa ilmu silat anu hebat. Jadi mah kudu dewek anu jeung hareupanana. Sok bener Manik. Nyai Manik bari sumengin hangkan nyeri terus kembung lalaunan. Nya bener Ki Guru. Kamampuan ilmu silat Sinang Bule tetela di luar dugaan geuningan Ki Guru. Ki Guru oge ulah nganggap enteng ka Sinang Bule mah. Hati-hati. Kudu bisa diungkulan Ki Guru. Eta mustikana kudu bisa benang ku urang. Dewek ngarti balik. Sinang Bule kudu sagancangna bisa diungkulan. Mun teh mah dewek katingali ka dese dina mangsana engke tarung, ilaing gancang siapkeun tipung wangi panutup jiwa. Jadi mun dewek katingali ka dese ilaing gancang maju ngabantu. Awurkeun tipung wangi panutup jiwa kana beheungna atau beungeutna Sinang Bule. Ucara kitu mangka Sinang Bule bakal sare deui kibra saperti waktu keur dibawa ku urang. Kade taharti Ki Guru. Tapi asa piraku Ki Guru make kudu kadese ku Sinang Bule sagarupa. Sinang Bule kan saukur budak satapa Ki Guru. Dewek can bisa ngukur tepikeun ka mana kamampuan ilmu silatna Sinang Bule. Sok silaing mundur Manik. Curelat cilung geleg-geleg. Kiraga Baya mancudna tangtunganana di hareupeun Nang Bule. Nang Bule dewek Kiraga Baya guruna si Manik. Lantaran si laing geus kumawani ngasupkeun panajang kanu jadi murid dewek, mangka ayeuna si laing kudu adu hareupan jeung dewek salaku anu jadi guruna si Manik. Nang Bule bari panona merhatikeun ka Kiraga Baya terus cerita. Janten Kiraga Baya teh bade ngabela murid anu salah ieu teh. Atuh lepat ari kitu mah Ki. Eta mah sami sareng ngabela kanu salah. Dewek memang menang beja si laing teh cenah injuna silawing. Bener si laing teh injuna silawing. Kancang jawab sia. Jawab Sang Bule. Mohon naras. Eta siraweng teh pun aki. Nah kumaha kitu? Siga nu ngaranjung kaget. Apa teh ka aki rawing? Henteu kumaha dewek hayang masikeun we. Sabarna dewek geus lila hayang tarung jeung nu ngaran silawing euy. Waktu keur aki silaing masih keneh makalangan di dunia kajawaraan. Memang jadi bahan caitaan euy. Tapi ke dewek masih rawing. Aki silaing
sanggeusna ulur tidunya kajawaraan. Jadi teu beda ti tilu macan ompong we. Geus jalma anu eueuh gunana, geus eueuh araheunana, kai tinggal nunggu asup ka jero kubur we. Jadi mun seug ayeuna si Rawing aki si Laing aya ka dieu, bakal becet jeung ngoronang tatalu ngalawan dewek mah. Baingan si Laing sudah belagu dan nurun kanu jadi akina satu rajar. Ningali sikep jeung ngadenge caitan Kiragabaya anu geus ngahina ka si Rawing anu jadi akina, harita nang boleh jadi kasinggung kaluar deui karakter aki buana ireng anu jadi guruna. Sikep jeung caitanana jadi kasar, tapi dina kayan masih can robah siga anu keur sarenangtung dina waktuna keur cumarita harita